Sabab di alam dunia man teratana di alam dunia teh ngarah stabil di alam dunia. Pinter we ka manana jalmi teh sadayana dipinterkeun ku Gusti Allah da moal aya sakola. Beunghar dibeungharkeun sadayana ku Gusti Allah da moal aya pasar. Aya nu daekeun mancul moal daekeun ka sawah maka ka kebon moal kulantana aya nu beunghar aya nu miskin teh ngarah stabil di alam dunia teh. Jalmi teh jadi pamimpin ka meuh masyarakat teh kumaha. Baceo we nu paling terungkul ngaos ajengan nungkul ari nu jamaahna teu aya jang kumaha moal stabil di alam dunia. Aya nu pinter aya nu bodoh aya nu anu pangkat anu malarat aya anu beunghar aya nu miskin eta teh kersane Gusti Allah teu rata sadayana dipisah-pisah watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas digilir-gilir jalmi teh. Lamun ayeuna urang keur di luhur bisa teh isuk mah urang bakal dihandap gitu da muter alam dunia mah. Lamun urang keur dihandap sing atoh engke urang bisa ka luhur naik ka luhur gitu. Lamun urang keur di luhur hade hati-hati bisi ka handap nya. Urang keur jumeneng ayeuna teh. Urang kali urang beunghar, boga pangkat, urang asa adigung gitu. Ngarasa apa pangakangna, hati-hati isuk mah beuting urang malarat. Ayeuna urang keur sagala susah. Dugikeun ka uyah ge hese neangan oge. Rek menang rek meser rek masak naon masak eta teh masak kangkung teh. Meunang mah meunang kangkung teh meunang ti Korea teh meunang kangkung eta teh alhamdulillah aya di sini meunang kangkung. Urang kuring teh naon mah ieu cenah hiji deui. Can boga roiko ieu teh. Meunang kangkung namanya susah kubak kating susah terus gitu. Tapi urang nampi alhamdulillah Gusti. Urang keur susah model kieu teh isuk ning kitu wah urang digaek ku anak urang jadi naik ka luhur. Kersane Gusti Allah.